abong kena ka dulur kan majar konte lah dulur iyo tuh bisa gitu coy. Dulur si dulur tapi untuk saat ini kita bukan. Saya tamu undangan. Kaudud-udud poho biasa nakang lamun aing ngaji di Banten saselok. Dia mah sabungkus kuduaan di supir. Kare kopi. Ngan jawab ku sarare kirana lamun kopi teh jeung udud geunah moal. Remekeng. Beak-beak saku aing di dieu. Kumaha we anu penting bebunangan aing mah lah. Bongana ngondang lagi ucu na WA. Aing mah cok bingung ngajarkeun teh ai keur kieu mah ngaku dulur. Kan bingung ari jeung dulur mah udah biasa na masuk nanyakeun teh. Kang lamun ka Bogor baraha ieu mah henteu. Aing teu ngurujun leungeun ge ieu mah. Jigana kumaha milik we imah ucu. Ngan piraku we atuh da aing teh keur nyeun pasantren. Sok atuh geura balik geura rapet amplop. Ampurannya bengkong panggih aing mah hese hayang kieu teh. Masya Allah, tapi luar biasa, Masya Allah pengorbanan panitia, mudah-mudahan ku Allah masing didamel amal soleh, masing kepetik hasil kala buahna jaga di akhirat, amin ya Allah ya Rabbang. Oke dekatantun dulur-dulur nuti lembur baraya nuti